anjing. Aduh. Ngatur teh. Tobat ieu Maha Prabu. Si goblok pakai jeung mahkota segala. Alah karunya kagegeloan meureun si teh hayang jadi pejabat. Alah. Wah cager semua aja syukur ya. Nah, saya tegegal kerepesan. Lain gigal diulang simut aing mah. Alah. Dara ramang sadayana. Mojo, mojo bagja. Sadayana warga. Bagja dara ramang mah sadayana. Kawan-kawan datang sadaya. Kawan-kawan dara datang sadayana. Datang bagja. Maksudna ngalamar parawannya. Kahayang raja. Laksanakan sama saya sadayana. Sabab ganjaran raja akan saya. Sadayana balad-balad, sadayana bagja bakal ngahakan. Ngahakan naon? Hadiah murnya. Hadiah ti raja. Dikadenge ku ini. Didenge-denge teh ngomong nanti dina awe sia mah. Nah, salah. Lain salah goblok. Nanti bisa nyebut kagak dapat saya mah. Hanya saja. Lamun nyebut teh saja. Lamun nyebut lamun nyebut lamun nyebut jadi lamun nyebut Bogor teh jalan ke Jakarta. Ai nyebut Ciamis jalan ke Pangandaran. Bener. Alah bener euy. Ai nyebut dayeuh kolot tetangga saya. Anjing. Jalan ke Banjaran sama. Nyebut huntu alat baranghakan. Nyebut irung alat napas. Nyebut panon mata, leungeun pandangan tangan, suku alat ngalangkah. Teu dipikir heula. Spontan gila. Bener euy. Nyebut cing canggeling manuk cingkleung cing neutet naon cing. Apa-apaan. Apa-apaan. Kayak jalma ayan. Nyebut kawas nyebut nu gelo teh jalma ayan. Nyebut Haji Apo kakak saya. Adina itu euy. Bisa gitu. Paman si Apep itu. Aduh. Ampun Gusti nu Maha Agus dibere nu hese anjing. Bapana anak nakal itu. Dibere nu hese mangga saya mah tak akan bangga. Bener nu hese pabelit. Dia gerak dia apa dia kagak jangan banyak anak-anak khidmah yang omongkan belegu kagak jangan tiga kali jangan cek mana teh naon cek nyebut ulah naon cek situ teh jangan anjing ari poho aduh alah nyebut kanyut
tangan palangkakan nyebut bujur pantat nyebut ngising kababayan alah sia nu hese naon nya ye sia nyebut bool hese aja ya gampang naon liang tai anjing goblok geuning becus ya teh goblok katipu anjing upami teu aya pitulung agan lapur we panginten wa teh nuhun agan Semar bener nangka badranaya gitu nu poho sorry mah jadi yakin sampean dah yang kawin Semar sumuhunun ya eta kadewe diladingrum leres genti ku biyoh mah naonana ya cing gablek kakenya sebenarnya ya nah gablek bebengetan teh kumaha badranaya eling sampean ih motorogan sia jebeu numpawi wa ulu itu si edan kapindah-pindah teuing sia teh ngahina teh kain teh ampun teuing coba itu make nu kitu kameramen pemenak pak tina gawir aduh sia teh ngahina bete kain nyebut jebau apunten ngeunaan hirupe jeung kahirupan urang sapopoe leres sumuhun pak naon sabab ho da urang teh lain asli penduduk Tumaritis sanajan ngaku jelema penduduk di dieu kelemur di dieu padahal asli nama urang teh di akhirat asli nama lain urang Cikone boh ngaku urang Cikone bojong soang tetapi pakamulang ka asalna cirina naon ieu wujud dituntut ku waktu awak diala ku mangsa diri diciwitan wanci dina harti urang sararea kumelenang di alam dunya teh hiji waktu mah bakal pinangi jeung poe akhir anu harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa heueuh maot pingaraneunana eta mah da parantos jadi katang tos ada tadi lebah dia balik pe kana pokok yen urang salaku manusia anu hirup di alam dunya teh sabenerna mah ucu ngabogaan pancen tinu kagungan urang tinu merbeng alam naon pancen teh pak pancen urang di dunya teh teu aya kajaba lamun nyokot kana katerangan yen pangeran moal pati-pati ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna dasararesna pikeun ibadah ka anjeunna pikeun ngabdi ka mantenna ari nu disebut ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh leres nya kantenan lintang
ngabuktikeun dina gawe ngabuktikeun dina amal sapopoe leres sabab aya nu leuwih alus tibatan dakwah naon amal da nu bakal nepi mah eta urang sararea cenah geuningan urang teh datang sorangan datang buligir balik buligir di boehan ge kudu hirup iwati urang teh mawa amal ka itu teh ya ngomong teh teu napak sia nama ke teu napak da umum ari umum mah beda deui jeung absolut nah dek ditentang umum lain nentang aing ngomongan sia cing lempeng ngomong teh urusan prinsip yang malah kojitu munapuroda ngali gincing dulu balik ka itu teh teu sanak teh keluarga teu mang teu alo teu solenang acan di boehan ge kudu hirup make jeung mawa amal kos nu heueuh ongko teu mawa naon-naon ha rek ngomongna kudu kumaha ninggalkeun amal lain mawa nih boh hade boh goreng di ditu mah akibat gitu kapan aya paribasana geuning gajah paeh maungna gading belangna maung kana gajahkeun cucungik sia mah ini pabeulit aing ngomong hayang naon atuh lempengkeun ini rapat retah teh kasih ieu mah ai kabatur nentang ai manehna awut-awutan bener monok rarawat teh gitu heuh panglempengkeun panglempengkeun kapan amal ma'ruf nahi mungkar teh di dieu sok atuh pangbenerkeun gajah teh ninggal gajah paeh ninggalkeun gadingna maung paeh ninggalkeun belangna manusia paeh ninggalkeun amal anu hade tak geuning kumaha bi teh gitu gajah cing cek si lain gajah ama anu goreng gajah karena gajah gadingan gajah maung belangna digadingkeun gadingan amal hade karena gajah gadingan dijeun maung geus geus era sia era ku si api oman era betak itu we cinek nama urang teh kudu ninggalkeun amal anu hade tah tingali we kana sejarah jumu moal bisa riung mumpulung kieu urang lamun napak tilas teh mah tanpa urang merdeka nyoreak alam katukang bisa nak munculna merdeka teh ieu teh tina amal-amal karuhun urang dina mangsa ngarebut kamerdekaan negara tina tangan jajahan gitu pangna bisa riung ngumpul cirikna tuh tingali tutunggul nu parentul nu tugur di luhur kubur tetenger nu hempak di taman pahlawan eta teh lain tutunggul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewos beja ka urang sararea nyaeta pikeun neluskeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya anu terpuji ku cara karya anu nyata jadi realisasi tina ieu kamerdekaan teh urang sararea ge kudu bajuang sia ku amal-amal anu hade ulah loba saur tanpa bukur ulah loba carita tanpa nyata da anu penting dina zaman kiwari maka nyataan ulah hirup cek urang kaler teh mah nepi ka jadi anggota NATO ngau jauh-jauh teu nyambung teu nyambung NATO mada North Atlantic Treaty Organization Organisasi Pertahanan Atlantik Utara tah NATO dewek mah beda naon no action talk only hartina teh loba saur tanpa bukur loba carita tanpa nyata da anu penting maka nyataan
sedikit bicara banyak kerja. sedikit bicara banyak kerja tuh Nyata. pok pek prak pok nu ngomong pek pikiran prak pigawe kakara boga ngaran tina naon tina karya. Nah, jadi gawe bener Pak. What is the meaning of name? Apa arti sebuah nama tanpa karya? Tuh. Ulah diperingati ulang tahun. Nya. Nya diperingati ulang tahun geura aya ulang poe teu. Sidik bisa popoe. Malah memperingati teh hura-hura teh taleler. Ta. Nya. Numawi kolot baheula nyieun simul geuningan dina ulang tahun kemerdekaan teh maka jeung aya main rebutan. Heeh, gua aya ge memeh main rebutan teh geus rebut wae, perebut kadudukan, perebut pangkat, perebut jabatan. Oh, silih siku, silih jejeg geuning bari sabangsa teh. Aya tarik tamang nih. Karebut hak batur. Padahal ku siniri kitu ge teh. Benar kan? Jeung aya aneh aya nama tibalik ujang tibalikna kumaha baheula mah karuhun urang bajoang paeh poso nepi ka katangkep ku penjajah bus kana obang dibui di jariji besi jelegur teh merdeka ai kaluar ti pangbuian teh pada ngangkat jadi pejabat Tina dibui teh didasi. tina dibui teh didasi baheula mah tah aya nama lain didasi heula tuluy dibui. Aya nama dasi ngamal. Baik, tuluy di jar jibul. Aya nama pejabat heula tuluy diobang ka ituna teh. Geus gara roblog ge meureun Pak. Nya. Teuing nah bet atuh geuning. Heuh aneh we aneh ayeuna mah pan aya hutan teh pan aya menteri na menteri kehutanan, agama aya menteri agama. Da baheula mah Pak leuweung teu dijaga. Da awet atuh ai saprak dijaga bet jadi beak. Aneh jadi loba pager makan tanaman. Mun cara ngotan baheula mending. Nya. Benar. Eta di denge-denge teh deui di departemen agama aya oknum anu ngakan duit dana umat abadi pan goblok. Kacida teuing teman. Bari eta teh agama religius anu aya patula patalina jeung moral. Tapi anu pupuhna teh bermoral. Ai pupuhuna teu bermoral, mun panggih ayeuna hareupeun abdi da didagor suka ngirungna abdi. Eta mah kagila-gila keding. Aneh abdi mana? Lain aneh su. Lah ieu ayeuna mah Ieu teh hiji beja nanakeun ajab-ajab anu keuna ka ieu nagara teh kajadian anu keuna ka ieu nagara teh eta teh mangrupa ajab. Gitu. Tingali dina katerangan mun maneh nyukurkeun kana eta nikmat kami maka eta nikmat tamah deui ngan sabalikna lamun maneh teu nyukurkeun maneh bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget tujuh. Tuna lampah eta doh ieu inggih kalarsan abdi manyu parantos nyampur Semar Badranaya Astajina Dawala doh ieu wah bulan Astajina abdi bulan anu urang ngareureukeun heula capek wah oh sae mangga ya kulang wah negara Amarta deuleu tapi kacoreng 12 tahun di kawasan Kukurawa sumohon wah runtang ranting aset-aset negara digade-gadekeun lares air coreng cangwa diruksak Kukurawa kantengan nya emasna minyakna kabeh dikerid ka astina batu barana keren aset-aset digadekeun dijualan jeung sajabana lares wah sama mena dina 13 tahun ucung paing keur mah usum halodo ayeuna deuleu itu lares menit paingan coreng walungan gararing wah tutubuhan ayeuna geus eueuh tos coreng gunung pasir bulistir sumohon lares wah haturan wah haturan kula
nuhun cu eta damang wakulan wah sumuhun ngejeh jak hatur nuhun ai sehat mah wakulan nanya kitu teh awe dah kumaha kulan wa anu aya patula patalina jeung kajadian kaalaman kudunungan dewek ucu ulah kumaha wa teh kulan dina 13 tahun anu parantos kalangkung ujak sumuhun naon atuh Pandawa jeung Kurawa oh laras wa eta ge nguping nyaeta dina pesta Hajat Surya di negara Astina laras anu tadina panas pesta Hajat Surya di Amarta kantenan nya diayakeun pesta Hajat Surya di Astina diulem para raja teh ujang oh laras diulem wa ngan dina mangsa keureuh dah nuju istirahat Suyudana teh ngelekete ka Pandawa dah urang heureuyan cenah main dadu ulah tambah sore-sore mimiti tina siri betrik corengan wa mimiti corengan ku bulau tuluy di curang careng beungeut nya ku arep lepi ka duitan tina duitan gede nama negara diborokeun amuing eta atuh da puguh sang kuning cu ahli na nu kitu mah ujang ari judi keur mah ngukut jin deui oh si eta mah ari judi wa eta mah ulah di deukeut atuh Pandawa teh ngaleng-leong negara Amarta na teh cu oh kitu wa Pandawa jadi budak belian sumuhun harita para pini sepuh negara Astina ngadesek ka Kurawa yen Amarta kudu dibikeun deui oh kitu wa leres mangaruhan deui sang kuning teh negara Amarta dipasrahkeun tapi Pandawa kudu nyorang heula dihukum 12 tahun 12 tahun dileuweung ka Miaka sumuhun leuweung ditambahan satahun nyamur sedangkeun dina nyamur ulah kapanggih tayeuna oh ulah tujuh nyamur duka di mana nasibna Pandawa duka kumaha oh wa ge teu acan uninga marukada di mana nanya wa laras ngajajah lemes ayeuna buktina negara Amarta deuleu oh dikerit ujang oh harta banana wa nya harta karun rakyat Amarta disiksa digawekeun bari teu dibayar amuing tutuwuhan di taluaran paingan cor mak ucap awi aji mumpung teh wa meureun aji mumpung laras atuh kaayaan Amarta runtang ranting kumaha ngomeanana sumuhun aya soreng canggih mah wa hese deui tapi parendenek kitu nya cu genteng-genteng ulah potong sanajan begeng oge ulah digotong ih katenan ulah waduh ki gua mah tetep nyerak delep hiji katerangan yen wong becik bakal kaciri wong salah bakal katara ta eta wa yen silaka jeung salabatna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana sumuhun yen ratu taranga hukum pemerintah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng eta we wa macet eta we pegangan urang mah wa da moal barina oge pikiran teh anu kararitu padahal aya nu leuwih alus naon tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat oh eta akhirat waleres sumuhun yen urang sakabeh oge bakal baralik deui bakal marulang deui bakal ngageblek deui nya cu sumuhun ngan kitu oge mun apa jalana mun apa pangbalik nu matak ngeureuyeuh nikreuh sanajan bari pateuh yakin gunung oge bakal disahana pun memuncangan teangan elmuna oh kantenan wa eta supaya jalan molongpong jalan ke gedong leres blus ke alam nirwana alam asal poe panjang negara tunjung sampurna alam nu teu kaselang-selang ta eta wa asal apa koncina we tadi dia pentingna silaturahim teh cu jeung kiai jeung ajengan jeung para pini sepuh nya jeung papada urang balarea da urang mah geuningan ucu
keur diciwitan ku wanci awak keur dialaan ku mangsa wujud keur ditungtut ku umur anu gelis anu kaset ngahiang duka ka mana eta abong kena hariring lain nu kuring haleuang tapi kagungan nu maha wening sumuhun haleuang lain nu urang tapi kagungan nu maha wenang saur padede amung laras eta kulan nya cu si orang lain nu urang wanya segala lain nu urang segala rupina oge kulan diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan laras malah dina surat Ar-Rahman kumaha wa nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararaneh teh tu geuning eta jelas wa geuning nya cu sumuhun rek dipalungkir kabeh oge sararujud kana wujud diantarana awas denge ame rasa jeung ribuan sel anu aya dina wujud urang eta teh sifat-sifatna anjeunna sumuhun telepat anu dipiwarang sujud ku anjeunna ieu kana wujud nu matak cing ati-ati taliti takwa takwa teh naon dina takwa teh aya wau waro teh waroi takwa teh apik kedah apik wanya segala rupa malah cekolot baheula mah ujang bakulan ulah dahar keur lapar ulah sare keur tunuh tuh naon hartosna ulah dahar keur lapar teh ujang tingali nu lapar janji kedawak janji ama bener si banyo ge tara janji balawak teh atuh puguh kuman wungkul panaleungeun teh nya bakteri nya wala tuh tong boro make jeung nyaah ka batur diri sorangan geus diripikan nyaah geus kaluli-luli tah di dieu meureun memeh salat kudu abdas heula teh nya cu eta ari abdas teh ngumah beungeut salegana beungeut kitu oge mun rumasa aya beungetan aya nu eueuh beungetan mentong nya wa bener antau nanti aya rarayan nya cu sumuhun wa marukana teh kitu cu cing apik di dunya teh ujang laras amal gedekeun anu hade ngan kade aya anu bakal bisa ngahalangan kana pahala amal doh naon teh wa hiji nyaeta ngan ukur ngomongkeun batur ngomongkeun babaturan teh kade teh laras geurehan cegekan sawadan cegekan segala eta teh salah sahiji anu bakal ngahalangan kana pahala amal sumuhun dalapat wa kaduana nyaeta goreng hate eta katiluna saeutik ka erana kaopatna ubudunya wa eta naon ubudunya dudunya wungkul tanpa mikiran akhirat nya istirahat nya beulah teh kitu teh hirup sabeula teh kitu mun baheula nya ngeyeng ting kana dunya mun baheula mah dajal meuanya tuluy ka ituna tulul amal naon tulul amal artina teh panjang lamunan ucu loba ngahayal teh ngahayal we pagaweanna teh ya ngalamunne ngahayal dolim meh nu teu eureun tak eta nya jang sumuhun eta dolim wae nu matak prak ayeuna mah aji diri we ti kiwari kotek tak awak ti ayeuna nya sabab urang teh miniatur ti anjeunna laras miniatur malah hiji katerangan merebeja mun manusia geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna sumuhun sok balik deui we kana kabodohan hirup teu bisa naon-naon laras diri sasampiran awak sasampayannya daya upayana ge wanya naon apuun urang tenan wa telak-telak masing tilik ulah waka nolak muncan taluk ya benar dina diri urang aya nak kabeh oge gerasa kotektan mohon wa saya leres wa tetep diri urang teh nyaranekeun diri ka anjeunna kudu karena anjeunna sagarupa ge tekadna ucapna lampahna teh nya cu leres terus nyaranekeun eta buktina geuning Pandawa
Pandawa kumawa Parsidik judi teh ceuk negara teu meunang, ceuk agama haram. diharamkeun. Kunaon atuh bakal dipigawe? Wake diicip-icip pae atuh. Tahu beungar tina judi. Ka urang teh artina eta teh geus teu ridho cicing dina aturan anjeunna. Duh, sumuhun. Laras wa. Kadar ayeuna rupa-rupa cenah golongan, rupa-rupa paham. Heueuh eta teh supaya nyararamung. Nyararamung dina nyamungna boga rasa ieu aing pangpinterna. Akhirna jegor-jegor kabobodo buringas katitiwasan. Doh. Cukup belengur balaganaya. Balaganaya. Akhirna jalbi ka siriku junti teh wa. Laras wa. Ai cirina manusia teh dina gawe. Oh dina gawe gitu wa, gawe kumaha? Lamun gawe na manusia nyaahan dedehan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh sabar tawakal jeung sajabana ta eta ciri na manusia. Oh ciri Da manusia mah gaib ucung. laras eta ciri manusia teh. Da aya mah anu aya mah ieu sirahna panonna ceulina irungna atina jantungna leungeunna sukuna tak kapanggihna yen manusia teh dina gawe. Oh dina gawe. Nya eta daek nulung kanu butuh teh nya jang. Oh eta Sing mangpaat urang keur kabalarea hoerunas anpauhum linas. linas Yen panghadena jelema nu aya gunana keur balarea. sumuhun delapan wa. Nya jang. Laras Ngan hanya ka kiwari naon wa mang hanya kakeun wa macu. mang hanya kalkeun kumaha wa teh. Geus 68 tahun merdeka teh jang. Laras Ngan ieu hate leutik nanyakeun ieu teh heueuh geus merdeka. kumaha ciri nama nya ieu teh geus merdeka gitu. Ante nanyakeun ieu mah hate leutik. Laras Peke jararawa eta mah nah heueuh ieu teh geus merdeka. sumuhun. Buka aturan karaos nya. Ya jawab nama ku masing-masing we eta mah wa. Kan karaos anu nya. Karek ngaran dibabak kene mana. Pinten karaos. Da ajab jeung ajab tungtung namanya cu. Wabah jeung musibah we. Jelema gara sok ayeuna ngalabelut di setrum. Tuh. Atuh nogna teu megar. Nya. Kai di gunung di Ya, Tuara. temegan Bangkong diaralaan, kungkang ngalobaan. baan. Nya jang. Laras Orai diaralaan beurit riab, berit ngabrang manuk diaralaan hileud loba. hileud babu. Nepi ka kieu eta runtah-runtah di walungan. Geus di mana we cereng. Runtah Citarum geus teh nyok ku siling aing ngaliwat jabat ti bau teh. kiru. Runtah mungkul. Laras geus eueuh laukan wah pae. Amuing. Geus teu nyahoan uceng. Aya lagun we. Tapi nya cu, Kumawa mudah-mudahan kapayuna caleg-caleg urang anu bakal jadi wakil urang ke kapayuna sing laras sing bener-bener nyalurkeun aspirasi rakyat nya cu. ikan tenan. Mudah-mudahan aya kapayun mah wa. Ulah ayeuna kadenge kuat nepi ka harengheng ku dedengean pajajet ku dedeleuan. Tukang newak ditewak. Tukang mariksa dipariksa. Tukang ngahukum dihukum. Dihukum. Oh, tuturkeuneun. Eueuh daya pemuntahan wa. Geus teu percaya ka partai oge geuning. Geus rareng. Percaya teh ka figur. Nu matak artis loba geuning anu jadi pejabat. Pejabat Teh heueuh kitu. duka teh teuing wa. Eureun sia Yahudi. Aing ngomong pika nyariun ka Yahudi. Eureun sia kafir. Aing ngomong lain-lain kafir. Tara salat sia teh. Da memang salat kudu bebeja, oge jeung tara salat. Nah. Wah, tong di Bandungan teuing udah kitu mah. Eta teh lain dewek teu nyaksi kasih anu nyaksian kasih lain kudu salat. Nah, Atawa dewek nyaksian. Lain anu ngarti dewek
silaing salat kudu bebeja naon atuh ke jeung salat tina pagawean kumaha ari eta teh nemongkeun diri teh tara salat nya katemong tina pagawean gitu ya bergung da kumaha katemongna tina pagawean definisina naon cing ai salat tuh heeh syaur ulama mutanabi salat teh aya 3 huruf naon mutanabi dari akang ulama mutanabi teh ulama nu leres-leres nyunah rasul oh mutanabi teh heeh ai 3 huruf naon gitu syaur ulama mutanabi salat teh aya 3 huruf hiji shod lam ta shod na teh sidqul qauli naon artina bener ucapanana tuh aing ngaran-ngaran nu bener ucapanana ngomong tara dibarengan ku bohong ngadek sacekna nila saplasna nya cek nyana lain cek lainna oh eta teh tara wani ngaluwihan jeung urangan kana perkara nu geus ditangtukeun mun panjang teu wani motong neuteuk mun pondok teu wani nyambung mun condong teu wani motong pas oh eta tukang salat manyaritana tara nyinggung ka batur leres tuh ari eta lamna teh lainul qalbi artina teh leuleus hatena ngaran-ngaran jelema nu leuleus hatena sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado landung kandungan lair aisan ipis lapis kana tapa tuh malapak gedang ngomong lagi tara pika nyerieun batur cara aitana teh tarkul ma'asyi hatina geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun pina dijauhan komo maksiatna tah sia laku lampak kitu teh sarua jeung nemongkeun maneh tara salat blon ate mongna teh tidinya aing sagala rupa oge kudu napak lamun aya nu ngiga teh iga kenangan dah kumaha calana sangkan urang jeung gerak teh akur oh luyu harmonis jadi luyu gitunya heeh benar mun jelema hirup ayeuna nyaeta kudu napak jeung aturan agama mun hayang salamet kitu oge cenah teu hayang pek wae kumaha manehna da urusanana nya kan da urusanana sabab naon di mana si lain getol ibadah Allah moal untung di mana si lain teh ibadah Allah moal rugi nu bakal kena kerugi jeung untung teh si lain urang-urang keneh bener tapi mun gareuleuk wae sia teh ka aing teh moal dituturkeun atuh aing geuleuh cikeneh eta dieu eta kamari bulan puasa minta dihampura sing sarongkong geuningan nah si belegung pada dikeploskeun puasa mah tamat puasa mah ngan nikmatna teh eta we meureun mangi buka pada jengkolak meureun aya puasa dina bulan naon Ramadan bulan Ramadan artina Ramadan teh naon puasana tamat sia mah hari Ramadan teh hari pembakaran nah hari pembakaran kumari hari dibakar teh aya 2 alternatif lah kumaha aya nu ngabakar positif ngabakar negatif ngabakar negatif seperti nu positif ngabakar cai silaing naheur eta teh positif negatif heeh naheur cai meledak nyu kopi ayeuna ngabakar imah negatif tak kitu oh jadi dunia ieu teh teu leupas tina positif jeung negatif oh jadi kumaha urangna benernya tah munguh nu iman beh dituna nya eta aya tugas rasul jeung aya tugas iblis ta jelema iman mah nya eta anu daek diperintah ku duanana dititah ku setan daek naon dipiwarang ku Allah daek ai ku setan dipiwarang ku Allah daek migawena dititah ku setan daek nolakna jadi gawe tuh jadi ibadah gawena tah benar kan jadi ibadah leungeun teh sia dipake ngawiwirang batur
Islamu mang salama muslimuna bilisani wa yadi ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun kulisanna jeung kuleungeunna kewajiban wajib sia mah lamun salat di masjid ain kudu dikumbah melihat lain beli sekabina-bina dikumbah dah ke masjid mah bersih suku teh tuh aya keneh na zaman kiwari nu kitu nah kabina-bina teuing akang aing milu salat tadi pea urutna naon ya oke jeung haramna tapi teu naon aya urangna cokorna kala lotor mah kan piraku ari ka masjid kudu kotor mah tuh tak kitu euy dibeda-beda paham teh supaya nyambung jadikeun heula dulur geus jadi dulur sok saling bejaan sing ridho di papatahan sing ridho mah patahan eta cirina umat Islam lamun teu kitu rametuk jadi selama eta daek di papagahannya beda-beda paham teh kudu atoh tibatan sarua mah silaka jo sarua mana silaka tuh kumaha cilaka sarua jeung tina pamadegan tina pagawean tina ngaran we sarua cilaka cilaka kumaha sa Jawa Barat ngaranna Udin we kabeh sok kumaha kitu cing kumaha papangih di jalan teh hor itu Udin ke mana Din hehe ka itu Din naon si Udin Yunatan si Udin wah na beudalang Udin bener na beudalang Udin si nenek teh Udin Durang aja teh Udin kabeh serangan alamat tuh anu didagangkeun oge Udin lakon lagi da Udin pejah cenah geura sok bener tak jadi ku beda-beda teh supaya nyambung saya urang ini ke dapur teh pagawean batur teh beda-beda nu katel nu teko nu piring nu gelas panaya gunana meureun nu senok bener sok da ilmu mah loba di dunya mah sing nyararabung sateka pola saling wasiatan saling rugi saling hargaan ya kan bener beda paham halus kumari akang iya beda aya Persis aya NU aya Muhammadiyah baraya urang wungkul teh ilmu na cokot hikmahna dicokot hikmahna ulah parasea teh sarua ayeuna sapertina nyieun seeng di ditu jeung di dieu beda pan beda ngan pan aya dina gawena mah sarua jang hasilna jang hejo maksudna bener eta deuleu ulah jeung para sia-sia omongkeun tau pamali jangan naonan atuh jangan ilmuna jeung itu jeung ieu ge sok sing wawuh we sing jadi lamun percaya Allah geus nyieun neraka bener sing jadi baraya fashhadu ala anfusikum saksian diri maneh cukup we ku maneh ulah nyaksian we batu ripuh mata kering kan batur kabeli mobil urang nu panasna batur kabeli sawah urang nu panasna eta teh hirup teh dipake nyaksian batur we bener bener kan burukan deh di Taman Cibaduyut aya nu ngitun syarat cikan buka toh di Taman Cibaduyut tak kitu euy hirupnya jadi ku ayana ieu ayeuna hiburan wayang golek tepek ajang silaturahim man ahabba ayub satalahu fi rizqihi wa insyaallahu fi asyarihi fal yasirahima naon teh jadi saha-saha jelema anu resep jeung mencinta kana eta silaturahim bakal dipanjangkeun umurna dilobakeun rezekina kitu cek aing oge bener kudu sering silaturahim tuh cenah eta tina wayang atuh itang nyiar luang tina wayang cenah wayang haram keun bae da nya nah leg-leg bara-bara wayang gelas oge aya di baladokeun gitu Quran oge haram naon oge haram lamun dijejak atau lamun dihalung-halungkeun atau diduru aya positif negatif positif mah baca eusina pigawe da ieu di dunya teh teu leupas dina positif negatif bersok bener gunakeun duanana gunakeun ulahnya beula gitu
copot hikmahna barokah Kang mode ieu kabel setrum masa sok gunakeun kumaha asalkan hurung ulahnya bola setrum mungkul gak bisa ngagerebek bisa teh setrum jadi kepae kan tah sadiakeun di bohlam meuli hurung jadi mampu we datang apa nur cahaya tehnya nur biji kana hate tadi mana geus hurung ulah dipencerong lampu nah kalah beuki silo gunakeun caangna manfaat teh bisa nyeun hate ulah burakem alhamdulillah Gusti di lapang TVRI teh nya kumun urang Ciwaduyut heubeul dewek teh panggih urang Ciwaduyut lami Kang balihan anu ti tebihna anu ti cagetna kana rempel di dieu nuhunna wakabul teh ieu alasan wakabul sumping aduh nya minang-minang teuing nya urang kana TV biasa asa sering heeh tangke mah kahareup euy dina alam cagih mah ngawayang teh jero kulkas sekali-kali ya hari dibuka teh teas teh beteung nasib Panawa euy aya bejaan hari Panawa mah geus nebus dosa na daek dihukum 12 tahun sumuhun satahun nyamur mudah-mudahan mulus banglusnya nya situr salamat lah ngan negara Amarta dulu lu dialaan dikerid usina eta Kang nu watirna teh leuweung-euweuhan anu tutuwuhanana caring-can kai-kai di taluaran di jarwalan ku Kurawa teh can batu bara mak jeung pokona mah aset-aset negara teh beak meni Panawa mah kari bemerese meureun ge teh euy nya teh upami tapi hujanan gitu halodo bisa penting Bogor ulah kaget wong bagus aduh kasaha teh nyebut wong bagus pedus na tuh sah eta sora lebih aduh sah aja luka teuing atuh da teu wawu dalam mana naon dari hareup anu jorowok da ulang da tahu saha mana wapi duit teh eta sora nepi ka eueuh duit teh sia mah ada arjeung kuliah bae lawak leret atuh bejaan gawir gitu ruas atuh aya naon jang Kadieu Pak wah naon jang eta dipayun gak anu nyorowok wong kade bagus sing hati-hati jang keur meujeurna bungbang leuleuh laras ayeuna juru talung tik ti pihak Kurawa teh kade sia me HP biwir kade bisi kacaletot biwir sakieu geus kandelna di pihak deui lain bibir eta mun urang mah nya kitu lain eta maksudna ulah kaget manusia saha nun saha eta sora saha kita yang jadi MC aya nu cocorowokan wa timala nu saha cihihi naon yang seurik naon naon sia teh kumaha kadunungan sia kadakungeun kunyuk karunya dunungan deui karunya naon ai pan urang mah sok naon saha udah gitu karakterna mun aya mah juragan Bima da sora malu eta simaan tah mah Kang siman Bima mana itu tuh simaan tah mah ku dewek dibawa tunggu pare baheula oh kumaha da kunci berbudak kumaha teh Kang remaja dewek dewek mah panai
ngebah paret ngebah ayam nih syuh syuh Syo, ayam teh lompat aya ingkah mau juragan Bima mengegerem heula nih ku bacing. syuh belacong siapa nereuwas aing ayam teh nepi ka ngaceleng atuh Aceng jauh. nepi ka teu ngenok deui Nah, make teu ngenok. da jaluk Betok diomongkeun atuh aya jaluk. juragan Arjuna juragan Bimanyu ngebah ayam teh Cing, kumaha? kieu ayam ayam teh lain lompat kada celengeu celeng ngising ning Kalau kaseri ayam ayam teh kalah ngelela ning langsungnya dikitek langsung dicala gitu kan. Ngelelan eta hayam aduh aya kitu. kade bah kade sing hati-hati jang kade dape bibir cu intel teh loba deui jang Ulah ngomong-ngomong. ulah kaget sadia uluh kujang nepi ka rangeteng gitu teh siung pada hamun ala Jak pipa Pipa naon sia teh pipa Keur ngenyot susu. nanti kudu dipipahan. Gusti ya mirip sareng gambar anu katilu Gambar naon tuh? yakin ya si Arjuna Gusti Mun aya si kopi ngeunah ya. urang tewak Gusti cicing Udah dikamahan. si goblok jelema teh nu tiluan ini gara-gara kadeuleu wae Lain disangka naon lihat kurang tuh kucap kicep Gusti kawas kocan tuh. juga naik kakum Buat kauat tuh. pantes jadi kakum bapak dewek Lama teu kauat tuh. kakum ayo cocok isya Ayo disangkanya itu teh. lamun bapak bukna panjang Naon Kang? beungeutna jiga kipas Neraka bari da kos Kang. Lain ka kos. iwa teh jelema anu silo Silau kumaha anu bogoh anu kitu mah pamali pamari kakolot. kolot Bener. dulu itu anu diiket Naon? biheung agama Islam nu kitu mah Kakak teh teh. Naon tina beungeut. Lain kecirina dina naon, Bo? dan siap bener gitu agama Islam ya heueuh atuh sia teu percaya nah geuning teu mawa onta nah Di Arab tuh. sakitu-kituna we pananyaona teh dina agama Islam teh Heureut cenah. nyaho Islam teh jemar deuleu Luas jemar. Make jubah. leuwih ti satelit deuleu kacamata agama mah Dunia kan universal dunia akhirat nya. jemar teh ulah lalawora lamun bener si agama Islam sing tarucing aing pangikeun Wah. tarucing naon sia teh Hubungan tarucing jeung agamanya. hubunganana tarucing jeung agama cing Ya jauh. ayeuna Mun pinter eta beragama dekan. kumaha carana ngabuskeun gajah kana kulkas namun abus aing mulai nanyakeun teu abusna Udah gede. carana goblok Udah gede gajah mah gitu. gajah mah gede kulkas mah leutik aing mulai nanyakeun abus inteuna carana
ketemu abu sarana goblok Ciri lain agama. nah tuh jawab nu balekeunnya ada mau abus Ciri lain agama. kumaha ceuk maneh carana taluk atuh gitu heeh carana membukakeun kulkasna eusina kaluarkeun pan geus kosong heeh da bus ya kul ieu gajah habuskeun tutupkeun deui we nah sia teh belegug gitu gitu kahayang aing teh goblok Tong digiringkan da kulkas. sederhana nggak tepira atuh geus gajah dina kulkas mah tong digiringkeun kana antep cing sok eta rucing naon Oh, tong di aing mah saeutik deui naon kumaha carana ngabuskeun kuda kana kulkas nyontek goblok nyontek goblok bener mik. itu siapa mikir Bedang batur wae. itu siapa menang batur lah Da mata kitu geus si anak ge atuh. da jawabanna memalui ti kitu deui ti aing Kumaha? bukakeun kulkasna abuskeun kudana moal abus nah pan aya gajah di jero anjing aing poho aduh Gusti Allah Kapikir. teu kapikir anjing poho aduh da eta si eta tah goblok teh sia sia nu ngaganggu ka aing teh poho aing aduh teu sangka teuing padahal kieu nya jawabanna mah jawab bukakeun kulkasna kaluarkeun gajahna tak kitu asupkeun kuda tutupkeun we aduh ampun naon bedana motor jeung si lain ari aing mah nu sok numpakanana aing motor nu ditumpakanana lain naon aing motor mah Kawasaki ari aing kawas monyet setan kadieu sia kahum halus goblok teh urang balap sok aya di maneh naon tarucing teh Cing atuh salsa urang ge nya. ti kuring manehnya naon teu naon kebon kalapa nyaho pun kalapa urang balapkeun kuda jeung gajah ka soreang di mana di kebon kalapa sok heula mana tukang lompat kuda mah belegug di mana-mana ge nya heula kuda nya heula gajah heula kuda heula gajah nah pan kuda mana kulkas kene anjing ai poho deui wae naon sia teh jamu air aing disebut jamu air aduh halo saya jamu air oh jangan cepatna aduh aya teh coba teh ke geus kusireum lamun dina kendaraan mah deuleu dong aing mah bus ai dewek siapa teu boga bus lebih nyari kan era boga ge dijual artina sia mah kagablog hidupna sia pangna ngabegal oge lamun dina imah aing mah hotel aya aing pacilingan leuwih parah tah malu jadi pisan hate aing dari ini mah goblok pacilingan mah jadi nggak Bandung ngajang eta mah rek ngaheujeun goblok geuning lo Bandung ngirim disangka imah pacilingan si goblok sok sia aya nya palus alus jeung aing lamun dina manuk naon aing mah manuk Garuda aya aing siapa bangkeina tong nyari siapa taina tong nyari kan balas deui aing ngatingalikeun aya lebih perih lamun dina udud naon aing mah udud nu pangmahana wah aya aing siapa ti kotok naon hubunganna goblok udud jeung ti kotok bae asapi kan nyarieun Kang bae aya sertifikat geuleuheun di dunia teh heeh nggak ngapodo we ka batur teh eta hubunganna teh kotok jeung udud kira aku siapa ieu
pepilueun sia teh. Naon teh? Eta si goblok ka ieu butik kotok. Iya. Ieu jelema tong diganggu bahaya. Wah, bahaya. Jelema sa. Didinya goblok naon sia teh? Tua toe sia. Lain didinya ulah kumawani ka jelema ieu. Wah, jelema bahaya. Ieu teh sangar. Jelema bahaya. Jelema bahaya. Jelema keur nguriling neangan tanding, anya serang neangan lawan, saumur hirup mah sanyahoun digeti serangan. Pecahkan dagor kulingis. Kuat modar. Dan kau lah kekirincingan. Kerincing masih jauh-jauh. Kerincing masih. Kancing Jaya. Kancing Cetet. Kancing Jaya. Kancing Jaya. Badalungan. Badalohor. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lecar waktuna. Ngasya Badalungan. Surya Pringga. Surya 16. Temenang. Kemenang. Surya Pringga. Bayu Putu. Aing jelema rayud kanyut. Bayu Putu lain rayud atuh. Jauh-jauh. Bayu Putu. Ngaran kaula Bima Putra. Anak si Bima. Bima Putra. Bima Ungjila. Hilai kawa Ungjila mingkop. Tapi omongan Bima Putra. Arimbi Suta. Arimbi Rana. cekek aden. Naon sia? Naon sia? Nah, kan teh. Ibu Tobil. Cing Arimbi Raja. Lain. Ada teh. Jauh-jauh. Tuh ningali we kana. Jauh-jauh. Bungar. Lain. Lain. Sok sia. Sok Ibu Tobil. Arimbi Ratu Panggagahna. Lain. Jauh. Lain. Jauh-jauh. Lain gitu. Arimbi Sakti. Lain. Beli jauh lain. Arimbi Panggulisna. Lain. Bebas. Teke aden. Mau aing disiksa teh atoh. Saha? Naon teh? Gula goreng sanggung beureun. Eta mah goreng lukmas. Atau goreng dodones. Lain bangsa naon itu pancing karuliwat gitu kadeja mau separatis. Hah? Separatis anu ngaberontak atau teroris. Nah jauh-jauh atuh Jauh-jauh. lain tempat salju ieu make teroris. Nah kita ngomong teh tempat salju teroris. Apa teroris mah di mana orang aya salju atau aya angin pan sok ngagibri gini awak teh kitu tah teroris tariris atuh teh mah Jauh-jauh. jauh tina teroris tina tariris. Kuris. Nah ojang nyamperkeun itu sia-sia. Aceng anang. Anjir ini berwes gitu dulu bangsa naon katanya Turki dia teh
jika makhluk di dalam laut. Sipud lamun di laut teh makhluk naon gitu teh kepiting. Lamun iya bola kutak cabok siak wae. Lamun si lain kuda laut manehna empot. Bandar kilo. Kayu negara elo jelema teh. Naon ngomong naon maneh teh? Nah ini mah ibarat gitu. Barat naon? Heeh. Lamun dina mobil kuring meureunnan Corolla, ieu meureunnan Keor, si lain bemo. Aya rek miluan, maneh korong. Anjing sia. Teu nyambung dina mobil kana korong. Ampun. Lamun dina bubuahan kuring rambutan si ieu apa Bapak dewek mangu di deket-deket kene jeung rupa aing teh sia mah. Ari aing kalinggem anjing ceritakan anjing jeung atuh. Lainnya lamun dina imah ieu hotel kuring meureunnan loteng mah loteng dilotengkeun si lain meureunnan imah kontrakan da wala. Ari aing maneh mah cenah capit nanti nyambung aja. Aduh ampun cing atuh bere nu hade ka teu jang karunya deuleu heug atuh lamun dina kue hijau euy naon euy eta hayang ngadengekeun tapi tidak ambok atuh kuing kue bolu euy sok ieu cenah ieu putri noong ai kuring nah hayang siling siling bapau. Ari wi mana ti kotok ai ti kotok kowe anjing. Ampun jangan mana joy kuring teh semar se semar semar aya da cepot itu nu tukang dawala da pada rondok keren teh nya lamun ieu Semar mah Semar Samsudin kuring cepot sutisna tah ieu dawala Hayati nah ngaran awewe atuh Jauh. di kamarana euy pada ngajugjug pertapan banyukan sana dek naon dek ngalamar sim kuring teh dek ngalamar ngana ca awewe payu pisahnya nah sarua jeung uing euy uing oge samaksud ieu teh dek ngalamar ka saha heuh ka eta awewe Dewi Nilaningrum uluh dedengan teh dek ngalamar ka Nilaningrum heeh kurang ajar sia nya molotot eta teh kabogoh aing deuleu anjir hawa awewe eta Semar kakara aing nepi ka kitu eta emong lalakina teh biasana mah jadi jelema sobar nah ayeuna jadi kitu bapak ieu Jadi wanian. nyaan kapeletna teh bapak urang ngaganggu Dewi Nilaningrum dina harti hayang saling sing hareupan jeung aing dibelaan nyawa motor oh eta jelema kieu gede kawani dibelaan mung kana rombongan panayang teh sia
sah nu ngaganggu Dewi di landing rum dina hati hayang saling sirah panjang aja sia teh ujung-ujung ngamaknya oh dah itu akibatnya tah ceguing oge geus eureunnan atuh kurang kumaha magelis cicing sia teungeun nah deuleu bebene dek diheureuyan batur aduh anjir mun teu pantes eta aki-aki ngomong kitu acan ge tepung ibu bebene acan ge tepung geus nyebut bebene bebenul lain bebene kurang ajar sia jelema kieu patut hayang kawin ka awewe geulis tobat Gusti ngeunteung sia teh sarupa jeung nu kasep goblok dek kasep dek henteu ari jodoh mah deuleu Pak geus Pak tungtung nama tak kitu geuning jadi pasea urang teh cicing sia keneh aing gelut kumaha atuh geus kieu bapa teh gugu mah gugu we atuh heuh nya kitu ada soal nu ngaganggu murid anak nggak tanggung jawab aing teh deuleu nanyakeun wungkul sia teh dek ngalamar si lain dek ngalamar deui nanaonan eta teh saingan aing deuleu nganu harti ngajak pasea jeung dewek lain hehehe ya tetenya ari sia Semar aduh Gusti era aing kolot tapi ka kitu kan haling kitu bepeng naon sia teh haling ka mundur paling nu beger nu beger mah bisi teu laksana kawin kan jumput kitu bisi cacat ngene ku abah urang tulungan ka itu jang tulungan aing ya kaki itu nya euy mana teh bapana cawa anakna dewek teh bapana jadi eta nu hideung teh ada mana anak geuning mung di baju nya kitu ning buligir keneh teh bae kahujanan taranjang nya hapunten teh pun anak teh idiot pek sing harapan kanya lamun teh mah ayeuna maneh melaan anak bener anak maneh sok ya raja aing anu geus kaitu mah deuleu aing ngajaga di dieu bisi awewe kabur ditewak bae di dieu pokona di dinya ulah ngaganggu eta awewe dina harti saling hareupan jeung dewek sok wanieun sia tai nu goreng patut kieu mah moal diameuan ku awewe moal narasaan sia kasep kitu entong hayang meuli pispot cucurut adapun batu entong hayang kasih cepot camerut mah gede nyatu lawan peselain ahli seni lawan wae sia goblok jeung deungeur pokon teh dilawan lain musik ulaman dina lain ngahudan macan turuna lain mungkin nu kamari lain ngungkap nu baheula rek ngaguar ketinggalan rukun